Jenelek namang salam peting teka caturkeun dina ujaring carita. Kiwari urang kocapkeun dina mang salam isukna isuk-isuk. Nyi Nurmi jeung Nini Carok dina waktu harita geus harudang, malahan mah geus sasarap sagala. Saayaya bae di dinya dipanemukan Nini Carok nyatana dilegok seureuh. Non oge dahareun anu dibikeun ku Nini Carok ku Nyi Nurmi sok langsung didahar. Tarahara rese Nyi Nurmi dina daharna teh. Isuk harita karasana tiris. Ponon poe harita geus meletek. Malahan mah ponon poe teh geus nyebrot kadinya pogoe Nyi Nurmi kacida bungahna langsung kaluar teh jero imah, langsung we moyan karasa awakna teh jadi haneut. Sedengkeun Nini Carok mah cicing we manehanana mah di jero kalahkeun ka si Duru. Nyi Nurmi neuteup harita kana tatangkalan, kana gumplukan tatangkalan anu satungtung deuleu, katempo pisan gunung-gunung sing puyudun. Tatangkalan-tatangkalan oge menikeun kaloba rajeg katempona teh menikeun ka kacida indahna. Aya kana satengah jamna Nyi Nurmi harita moyan, torojol Nini Carok kaluar teh jero imah langsung ngajakan diajar kana ilmu silat. Nyi Nurmi suhud pisan jeung sumanget di latihan ilmu silat. Derbae dina poe harita latihan ilmu silat dididik di ati ku si Nini Carok. Nini Carok ngamaksud arek nurunkeun sakabeh elmuna ka Nyi Nurmi. Kasugri para wargi cag urang tunda heula Nini Carok jeung Nyi Nurmi anu harita keur latihan ilmu silat, kibari urang kocapkeun ka si Bayu jeung Wulandari. Dina wanci isuk-isuk harita si Bayu jeung Wulandari aya di dinya. Dibaturan ku Aki Jalu jeung Nini Asna. Harita oge keur memulu keur sasarap. Silih huapan sagala sasarapna teh ditempokeun ku Aki Jalu jeung Nini Asna. Si Aki jeung si Nini ge asa jadi ngorak deui. Atuh terus we silih huapan. Si Bayu jeung Wulandari ngarasakeun kabagjaan anu luar biasa. Bunga luar biasa bisa bebarengan hirup jeung Wulandari. Aki Jalu jeung Nini Asna sabenerna mah geus nyiapkeun lahan pikeun imahna si Bayu jeung Wulandari. Geus nyiapkeun kaina, nyiapkeun itu ieuna. Kariprung be nuar tangkal kaina, kariprung we ngalelemah tanahna. Tanahna masih kene aya tatangkalannya seperti tangkal cau, tangkal cenggen, nu mata kudu dituar heula. Aki Jalu harita manggihan ka Mang Durma. Gitu kia Mang Durma ngarti. Langsung harita nyiapkeun pagawe pikeun nuaran tangkal kai anu aya di tanahna Aki Jalu. Anu aya dina eta tanah naon oge bakal dituar. Nya sanggeus aya majal-majal anu kapercaya ku Mang Durma pikeun nuaran tangkal kai milikna Aki Jalu. Bring atuh jalma-jalma teh ngabring aya kana 5 urangna. Ditambahan ku Mang Durma jadi 6 urang, ditambahan deui ku Aki Jalu jeung si Bayu atuh beuki lobaan. Derbae harita anu gawe teu ngamimitian nuaran tangkal cau nuaran kai sagala. Sabadana rengse nuaran tangkal kai langsung we dibersihan eta tanah teh diratakeun. Mang Caca nih Mang Kimong sibuk harita mantuan. Jalma-jalma sejen oge sarua sibuk mantuan.
Kerjongjon harita lempokeun anu garawe harita kadinya kalamur panah teh aya anu datang anu katelah Mang Abun jeung Bi Atim mangrupakeun dua jalma utusan Basan Tibi anu bakal mantuan kahirupan Wulandari anu bakal bebersih di imahna si Bayu anu bakal ngabersihan buruan imahna si Bayu nyatana Mang Abun anu bakal popolar jero imah nyatana Bi Atim. Kedatangan dua jalma eta langsung harita dibagjakeun ku si Bayu jeung Wulandari. Da geus biasa memang kitu sok ngabagjakeun ka sakur jalma anu datang kadinya. Sabadana nyaritakeun maksud jeung tujuanana Mang Abun jeung Bi Atim datang kadinya. Si Bayu jeung Wulandari harita silih teuteup teu nyangka Jayapati teh ngutus dua urang jalma anu bakal mantuan popolah di imahna Wulandari. Ngomongna Mang Abun jeung Bi Atim mah dititah ku Jayapati sok padahal mah dititah nanti ku Basan Tibi. Rancang anu geus disiapkeun nyatana dina hiji mangsa mah kudu maragatkeun nyawana si Bayu nyatana Mang Abun atawa Bi Atim. Itu Tajang Mang teh dipiwarang ku Jayapati diutus ka dieu sangkan mantuan Ujang sareng Nyai di dieu. Mang bagian mantuan di buruan. Ieu we si Bibi mantuan popolah masak cenah unggal dinten. Perkawis gajina mah datos dibayar ku Jayapati. Tak kitu Jang Bayu Neng Wulan. Ya syukur bae atuh Mamang. Ari teu ngabotkeun ka Mamang mah. Mangga bae ti kawit ayeuna panginten Mamang sareng Bibi tiasa ngabantosan si Nyai. Sok sanaos bakal nyapekeun hapuntenna bae ieu mah Mamang. Ah teu sawios Ujang. Da ieu mah parantos kewajiban Emang. Parantos dibayar ku sepuhna Nyi Wulandari. Janten tenang we, tenang Ujang. Jeung Mang mah tenang we, damalna naon Mang mah bingah be nu aya. Biasa ngabantosan Ujang duaan sareng si Nyai. Ya syukur bae Mamang ari ngaros bingah mah. Mangga panginten bilih teh mah bade ngabantosan masak mah mangga. Sok sareng si Nyai kanya. Wulandari rikat harita ngajakan ka Bi Atim. Seneungkeun Mang Abun rikat manehanna mah mantuan ngalalemah. Tadi titah oge rikat we da Mang Abun mah hampang kana biritna. Dina poe harita jalma-jalma teh mantuan ngalalemah jeung mantuan motongan kai. Motongan tangkal kai anu harita teh ngagaloler sabada deui potongan mah nyatana diragaji tia. Terus harita dijieun pikeun piimaheun. Mang Durma sapara kanca mantuan itu mantuan ieu keur maeukeur si Bayu teh jalma anu dipikagigi si dieta lembur lantaran mibanda ilmu kesaktian anu hebat. Jeung di pernah nulungan ka Mang Durma sapara kanca jadi boga jasa si Bayu teh mun teu marahayat lemur panah temantuan kacida teuing lantaran si Bayu sasatna mah geus nyalametkeun kahirupan lembur panah teh. Mimitena manu gawe teh saeutikan aya kana 8 urangna bekilila mangalobaan. Loba jalma anu daratang malahan mah teu kudu dibayar sagala anu penting mah dahar we cenah di dinya jeung bisa ngopi deui. Cai kopi mah atawa kopina aya cai enteh aya disadiakeun ku nini asna. Gancangna ieu carita urang kocapkeun saminggu beh ti harita. Imahna si Bayu teh harita geus alus geus nangtung malahan mah geus dek rengse. Sapoe deui harita oge tangtu bak rengse. Si Bayu jeung Wulandari kacida bungahna.
Imah na teh gede, kamar aya 3, ruang tamu gede, tengah imah gede, dapur na oge gede. Pancuranana saperti biasa pancuran masuk aya di luar. Di zaman harita mah eueuh, pancuran anu aya di jero imah kabehanana ge di luareun imah. Sok aya na teh di deketeun dapurna, disebutna teh di tukang gitu. Nya urang kocapkeun para kaum dangu sadayana, imah si Bayu teh geus rengse beh. Si Bayu dina poe harita pisan sabadana imah rengse langsung bebenah. Langsung we asup ka jero imah. Papakeanana dibawa, lomari nage dibawa, anu alus keneh mah dibawa. Malahan mah meuli sagala. Meuli ka jalma anu sok biasa nyieun lolomarian. Ari di jalma anu sok ngajual lomari mah atawa di tukangna sok aya bae lomari nanti anu geus siap dibeli. Ku si Bayu dibeli langsung dianterkeun dina poe harita pisan. Lomari di kamar geus aya apalagi nyimpen papakean. Pokona mah geus pas weh sesuai ka hayang Wulandari. Cek Wulandari hayang nu kitu disatujuan ku si Bayu mah. Paparabotan di dapur geus lengkep kabehanana oge. Ya dina poe harita pisan si Bayu teh pindah ka imahna jeung Wulandari katut Mang Abun jeung Bi Atim. Kabagjaan si Bayu beuki lila teh beuki nambahan bae ayeuna mah boga kulawarga sorangan. Sedangkan nini Asna jeung Aki Jalu ditinggalkeun ku si Bayu teh rada sediheun. Tapi da deket mun hayang panggih teh mah atuh tinggal turun we kaburuan da imahna si Bayu jeung imahna Aki Jalu teh padeukeut katempo tina Bang Barung oge. Pasugri para wargi. Unggal poena kayaan si Bayu jeung Wulandari nambah be kagegetna teh kanyaahna teh terus-terusan we. Silih simeuhan ku kanyaah ku kadeudeung Mang Abun jeung Bi Atim sok nempokeun tingkah laku si Bayu jeung Wulandari anu terus-terusan we pagegeye hayang bebarengan ka mana-mana. Misina atawa tujuan utamana Mang Abun jeung Bi Atim harita kudu mere ramuan atawa kudu mere racun ka si Bayu. Jeung lamun bongo kudu dipaehan si Bayu teh. Maehanana mangrupakeun maehanana ku cara ditubles ku peso anu geus disadiakeun. Pesona teh kan panjang nangan sajeungkal, seukeut eta peso teh ngan make sarangka lantaran bisi kanyahoan ku si Bayu. Sok aya bae diselapkeun dina cangkengna. Mun inget kadinya mah Mang Abun jeung Bi Atim teh sok ngahalas dikitu-dikitu kieu oge. Mang Abun boga rasa pri kemanusiaan manehanana teh. Dititah ku basan tibi maehan si Bayu teh. Dina jero hate anu jero mah manehanana teh embungeun. Tapi da kulantaran geus dibayar. Manehanana sasatna mah dibayar ku bayaran anu gede. Wayahna bae dina hiji mangsa mah kudu ngajalankeun tugasna. Sugri para wargi. Cagurang tunda heula si Bayu sakulawarga. Anu ayeuna masih keneh dina kayaan bulan madu silih simbeuh ku kanya. Kiwari urang kocapkeun bahasan tibi sapara kanca.
Basantibi dina waktu harita meuseuh dirina terus-terusan. Meuseuh dirina di darat atau dina tempat anu eueuh caian di luhureun taneuh latihan silat. Oge sok latihan ilmu silatna teh nyatana di jero cai. Unggal poe jeung unggal peuting teh kitu bae. Si Wardi saparakanca si Ambarawa saparakanca miluan kumaha hayangna Basantibi. Memang karasa ilmu kasaktianna teh terus-terusan ningkat. Dina waktu anu gancang oge karasa ilmuna teh nambahan. Neungeul batu mah ditepak oge langsung meruluk. Mun teu mah hayang ngagunakeun cahaya anu kaluar tina dampaleungeun bisa ayeuna mah si Ambarawa saparakanca. So kamu Basantibi mah bisa pisan. Sakujur badanna Basantibi ayeuna mangandung kakuatan anu hebat. Mun teu mah jalma nu mampu nyabak badan Basantibi hebat. Lantaran ayeuna mah nyabak Basantibi teh tangtuna bae bakal karasana teh panas. Panasna teh menikeun ka nyebret. Sing saha jalma anu nyabak badan Basantibi tangtu bakal dikepeskeun leungeunna lantaran ngarasakeun panas anu pohara. Sedangkan Jayapati sarua Jayapati oge manehanana teh meuseuh kana dirina. Tapi Jayapati malatihan ilmu silatna teh sorangan. Kadang mah di imahna maijun latihanana teh. Latihan ilmu silatna kitu bae cicing, diuk, bari jeung sidakap sinuku tunggal. Kadang-kadang masuk keluar ti imahna Mang Ijun. Ngadatangan tempat-tempat anu merenah bikeun dipake latihan. Unggal poe na teh kitu bae latihan jeung latihan bae dina ilmu silat tataran anu pinunjul. Panjang nama ngesalam bina ujaring carita tika caturkeun kiwari orang kocapkeun genep bulan be ti harita. Kemampuan ilmu silatna Basantibi luar biasa ini mah ningkat nage tingkat-tikel. Jayapati sarua murid-muridna Basantibi ge sarua tikel-tikel dina kemampuan ilmu silatna. Ngerasa sugemaha teh Basantibi dina waktu harita. Si Wardi saparakanca ge sarua harita menikeun ka sugema. Manehanana boga kapercayaan diri yen geus pasti bisa maehan si Bayu lantaran ilmu kasaktianana ayeuna mah ningkat. Pacapkeun para kaum dangu dina hiji poe harita Basantibi saparakanca geus aya di lembur cangkrem ayeuna mah geus balik deui ka tempatna nyatana ka imahna anu sok dicicingan sarila ieu. Sarila genep bulan teh eta imah teh kosong lantaran teu dicicingan. Ayeuna mah balik deui ka eta imah. Di jero imah teh menikeun katiiseun, malahan mah eueuh anu nyapukeun saurang-urang acan. Sok padahal Basantibi teh ngebogaan murid, tapi dina masalah ngabersihan imah mah teu wanieun lantaran eueuh panitah Basantibi. Murid-murid Basantibi anu sejen oge anu jumlahna 10 urang harita madaratang ngerasa bungah lantaran Basantibi geus rengse latihan ilmu silatna. Si Wardi sigar mudaden jeung si Korna Katut si Ambarawa harita manehana teh dariuk di tengah imah. Hari anu 10 urang nyatana muridna Basantibi dititah ngaliwet, dititah nyadiakeun kadaharan wecit hayam dengan lauk jeung rea-rea deui. Dina waktu anu gancang oge liwat asak, sagala rupana asak budak bae harita dahar bala kecerakan. Sareng sena dahar Basantibi manyun harita udud si Wardi sigarmo jeung anu sejenna ge sarua harita menikeun ka sing kelepus. Kerguntreng ngobrol harita segala dicaritakeun, Jayapati harita datang kadinya. Ugu we pikeun Basantibi maka cidabungahna lantaran bisa babarengan bisa ngahiji deui jeung Jayapati. Kumaha kabarna Jayapati? Jager maneh oi. Jag deuk Basantibi. Jager sehat.
teu kurang setik-etik acan pokona mah sehat. Kumaha ayeuna tujuan anjeun datang ka dieu teh Jayapati? Nah dina poe ayeuna teh rek maragatkeun nyawa si Bayu atawa kumaha? Ngeunaan eta mah urang tungguan bae utusan anjeun ti Abah Santibi. Lantaran dina poe ayeuna teh pas pisan genep bulan. Jadi mun geus genep bulan cete wayahna bae kudu ka dieu. Kudu ngalaporkeun naon-naon anu geus kaalaman, anu geus kajadian. Oh, nya enggeus urang tungguan heula we atuh laporanana. Nah bisaeun maragatkeun nyawa si Bayu atawa henteu, jeung di hasil atawa henteu ngaracun si Bayu. Hal ieu teh memang da kudu aya laporanana. Ngan ari cek dewek mah Jayapati, cunduk waktu ningang mangsa jiganana teh urang kudu ngajorag ka itu kalamur panah lantaran kemampuan ilmu silat tewek sapara kanca ayeuna mah geus ningkat. Tang tu ilmu kasaktian anjeun oge Jayapati ayeuna mah ningkat. Bener teu? Bener pisan euy. Kemampuan silat tewek oge ayeuna mah geus ningkat. Jadi tenang be, tenang. Mun tia mah utusan anjeun teh Santibi teu hasil, berarti kudu langsung ditarajang. Halo, waktosna parantos para kaum dangu ulah cingkantun kesadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.